geus dipiki mah dipiki sanajan ketetapan urangnya ketetapan urangnya ketetapan urang kan salayak-layakna jelema nu mantak awewe beda ge napakahna lantaran beda ge maharna kulantaran nyana kumaha kelasna aya jelema kelasna teh ieu mah kelas mena eta teh kan teu wajar ku salakina lamun dibelikeun kontrakan atau emang kos itu dipikir mah beda deui jeung tasawuf lain deui pikir mah kan syariat zahir lamun aya jelema mena misalnya ya aya santri susah kawin jeung anak gubernur mantap santri pasti kan teu wajarnya teu wajar pasti berjalan ini ra'aitu kajen gitu teu wajar tuh masa santri ya susah kawin jeung anak gubernur tapi kan aya jodoh mah teh kitu nah kulantaran nyana teh geus janji setia sehidup semati pohara teh cinta lain lalagaan cek nyana di dunia eueuh nu pangkasep teh iwal ti kakak gomal teh budak nyana ngomong deui nu panggeulis teh iwal ti neng eta ku bogo teh jadi kos kitu kadang barang di deuleu kurang nyalungir nyamaranyun tapi eta ngomong geus kitu bae teh nah kuari nyana teh ieu teh ieu kelas ieu anak gubernur mah kelas menak kelas penengah boleh lalagaan nah ieu teu wajar lamun dipangmelikeun cicing di imahna ngontrak teu bisa kontrakan nu biasa ngarangan jajan jeung batu teu wajar eta kos itu teh jadi kudu sapalkah jadi berarti kelayakan mas kawin aja teu meunang nya 10.000 kon kula mah cenah mas kawinan sabaraha duit bae haju sabaraha duit lah 10.000 ge cenah hutang masalah amo budak sakumaha urang Subang di Subang mah 10.000 kontrak naon gitu ngaranna kredit tuh masalah Subang ge Subang mana meureun loba taruga sekali itu tah jadi salayak da kelayakan nah ieu ge istoblun hirzu dawabi la an yatin wasiabi wa arsatu darin wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabi'u utawi kang kaping papate kaunuhu iku anane masruq muhrazan iku kang den raksa muhrazan iku kang den simpen bimulahazatin kalawan den raksa asalati maudihi atawa den jaga panggonane iya masruq fa in kana bi sahra magalamuna ya masruq iku tetep ing dalem lapangan aw masjidin atawa masjid usturiyata dawamu lihazi maka den syaratkeun opo langgenge lihazin pangraksa wa in kana bihusnin lamun ana wa masruq iku tetep ing dalem gedung kafalihazumu tadi maka cukup opo pangraksa kang den adatak wa yustablun hirzu dawabi lan utawi kandang iku raraksaan pirang-pirang sato hewan
laniyatin oranana pirang-pirang wawadahanane wasiyabin lan pirang-pirang dodot wasufatuha wa arsatu darin wasufatuha irzuaniyatin wasiyabi bidlatin lan utawi pelataran umah atau sorondoi umah wa arsatu darin lan utawi pelataran dar wa sufatuha lan sorondoi dar irzuaniyatin iku raraksaan pirang-pirang wawadah wasyabi billatin lan pirang-pirang dodot kahinaan lahuliyin wa naqdin oranana papaes lan masalaka lan masalaka urang masih keneh ngabahas tentang qat'is sariqah tentang had sariqah maling di mana geus mencukupi had watesna sakumaha nu kurang dibahas hiji syaratna nu dipaling teh ruba dinarin 1/4 dinar sadinar 4 gram 1/4 berarti 1 gram maling 500.000 potong hari pejabat mah anu leuwih ti 500.000 nya mah 100 juta miliar teu kudu dipotong leungeunna seret asupkeun ka sumur parum ulah kena hirup deui salah tetep potong leungeunna potong loba pejabat tuh parotong leun lamun dilaksanakan nomor kedua persyaratan teh nyaeta kudu ayana nu dipalingna milkan milik sorangan jadi kudu milik batur gitu milkan ligoirihi nu dipalingna milik batur anu urang mah lain maling nyokot du urang saraja ngajeleungeun batur lain maling nomor katiluna adam syubhatihi ulah syubhat guari bagian kaopat Ar-rabi'u syarat nomor kaopat dina persyaratan masalah had sariqah kaunuhu muhrozan ayana barang nu dipalingna disimpen dina tempat panyimpenanana disimpen dina tempat panyimpenanana sebab barang-barang tersebut teh simpenanana aya paranti-parantina baju lamari lamun sapeda di sisi dapur di gudangna tapi motor sarua mobil di garasi aya paranti-parantina
piring gelas aya parantinendena lamari piring lamari gelas atau warakna jadi teu sambarangan tah ieu teh ya kudu disimpen dina paranti nyimpenna lamun teu di paranti nyimpenna eta teu kudu dipotong leungeunna sangsina ke beda deui lain berarti meunang ngan teu kudu dipotong tuh ya Allah rapi agama rapi luar biasa bimulazatin ku secara diraksa dijaga penjagaan anu sesuai jeung barang tersebut mantap pabrik mah ngabogaan satpam pengawas eta teh ngaranna penjaga eta teh ngaranna penjaga pengawas teh penjaga nagara kayak gitu maka pengawas nyen jalan aya pengawasna yen sakolahan aya pengawasna supaya biaya lu diturunkeunana sesuai jeung bistekna maka pengawas jalan luas dan lebar sekian meter turun dana 3 miliar lantaran geus dihitung sesuai jeung prospek jeung bistekna pas sakitu tak jadi ketinggianana kudu 5 cm eta teh kan geus aya kati dituna mun ngaspal teh mah geus beres jadi kudu aya pengawas nah selesai colok bener apa henteu iya sesuai henteu 5 cm ternyata mandeg ya ti 3 cm mandeg jadi 2 cm ke mana ya 2 cm ke mana ya belah ditu coba teh sarua 3 cm aduh aya nu hebat mah nu hebat nu endek dicolokna belah mana eta doang nu 5 cm bisa jadi 3 cm lamun endek pengawas belah ditu nu endek dicolokna belah ditu 5 cm tapi pan teu kanyahoan bisik-bisik ya tenang jadi engke nu dicolokna ditungtun ku anemerna tah ya colok ya bener coba cari aja teu belah dia belah mana dek belah ditu ya bener ya belah ditu bener oh bener berarti cak jurig bener oh sebab itu aya panglimaan aya panglimana juri panglimana sarua we jadi nyana ge diawasi ku panglima tuh ngaji biasa panglima juri ge ngaji tah eta jadi musyawarahna ge di restoran eta musyawarahna nah eta kos kitu jadi kan aya pengawas bangunan sekolah bangunan kantor hotel kuari mah pengawasna maling jadi hese lamun nagara masrakeun ka KPK KPK na ge maling nyieun deui di atas KPK dan lain-lain sebagainya geus kitu deui bae arah rese aye bimulahazatin jaga penjagaan ada eta tadi sesuai jeung perkara nu dijagaanana au hasanati maudi atawa dijaga tempatna make centeng satpam malah cina make anjing herder eta teh sebagai hasanati maudi satpam teh bahasa baheula bahasa kuari mah disebutna security kadang-kadang bagus eta kukulawa kerjanya abdi amal nongol di mana teh pabrik sebagai naon abdi security pasti luhur jaga ini
masih luhur syukur itu mah wahara jasa ai horeja dan plek we eta ge bahasa asing teh ulah sok aneh ti heula ulah sok aneh ti heula sugan urang security teh bau pohara sarua jeung tukang sapu teh nu ngaranna hah emang sia tukang sapu beureun nyarah Masya Allah ya tah bahasa keren tapi horeng pebuk dia kos gitu baik kita sok didongengkeun da ayo opat satpam dek dibere hadiah ku bosna mangkani ngadiahna mobil Mercy satpam dibere Mercy atuh geus sarua jeung raja koang-koang raja tuh satpam melatu motor lagi ngridit ima bakal dibere Mercy TV band bau pohara nyana geus ngomong we ka pamajikanna mudah-mudahan we ka pamajikanna kakak engke ditesna lulus sakjana iraka pesmen sakjana dites ngopatan jak bosna saha nu keur peuting ngimpi bakal dibere baby band masyaallah saurang mana ngimpi naon oh kula ngimpi ieu pabrik teh makin hebat ieu pabrik teh makin maju cekeuna beneran kula mah ngimpi maksudna abah dibere hadiah dari itu sek cicing saurang di mana ngimpi naon kula mah lain naon ngimpi pohara jasa ieu pabrik teh ternyata lain sambarangan loba nu ngajagaan ieu pabrik teh nyana maksudna mah boga kekuatan dalam impianana ieu pabrik moal bakal eleh ku batu dicing sia diri saurang desa kalian sia ngimpi naon keur penting kula mah ngimpi jeung bos naik baby band goblok sia mah hayang beureun sia mah tah terakhir kaopat mana ngimpi naon kula menting ngimpi atuh sia moal menang hadiah lah sapira hadiah nu penting mah kula mengajagaan pabrik baik teu ngimpi saeutik-eutik acan lantaran kula mah teu hees tah cak bos teh nu tilu exit kabeh nu menang ieu nu teu hees yo cak nu ngimpi pancen mun ngimpi dibere hadiah tugas sia teh jadi satpam kudu datang ka ngimpi sagala tuh berarti sia teu sesuai jeung aturan atuh blow on sia geus kaluar sia ka ditu yang menang hadiah ieu nu teu hees gitu ieu sarua eta keur carita dunia keur carita Allah ge kiai teh satpam Allah ustad teh satpam Allah wali teh eta teh satpam Allah tentara Allah santri teh satpam Allah ngajagaan agama sia keur penting hees tante ngimpi teu ngimpi cak cenah blon sia berarti teu ngajagaan agama aing jak Allah molor bae sia manya aya kiai molor das sakituna bae mantap kiai teu ngajagaan tugasna nu kuduna penting ngajagaan tugas ulah molor endahan ngimpi nyana oh cenah kula ngimpi ka nirwana bau tah ieu secara agama urang lamun loba ngimpi berarti loba molor cenah kula mah ngimpina teu penting kula beurang tuh komo sama beurang penting burung kula mah beurang ge henteu ke tempat sare keur ngaji eta deui jurig beleg-beleg da mah tah kapten aya di dieu keur ngajinya bisa hees ngimpi sagala tau harapan teman-teman tambah juridna belah dituan jurig jadi berarti belah dituan jurig naon tah sih newo-newo teman cak nunggu hees teh aing teh jadi hees dia tuh sabodo sok kaganggu masing-masing bae sih kudu dijaga dengan cara diraksa dijaga
ya salat maulid dijaga tempatna lamun imah aya barangan dijaga barang anu berharga dijaga pasar lantaran boga loba barang-barang dijaga aya penjagana aya satpamna puguh dion 203 mah jatake lantaran di dinya loba peluru loba senjata dijaga mendak aya polisi leungit pistol kaget pan dijaga di tempatna tapi leungit berarti kan nu malingna polisi deui moal datang ka lain polisi pasti polisi deui tentara leungit senjata nu malingna pasti tentara deui saha nu bisa asup atuh kakam manehanana mah jam moal aya sebab aya penjagaan tuh mantak santri leungit beas pasti babaturana moal hese newak sok kajer ku satu nu baekeun nyiuk beas babaturan moal aya babaturanana kajen ku kumaha bantek cek kolot baheula mah piring pasentrok da jeung piring deui piring tara pasentrok jeung kekeb jadi piring ngahiji jeung piring gelas jeung gelas tuh sarua urang ge kahirupan teh kitu bae ahli sorga ngahiji jeung ahli sorga urang ieu ahli sorga ye ulah kami gede hate amat sih atuh mantak amin ge meureun geus boga perasaan mana tuh lamun lain urang ahli sorga deuk saha atuh mah nya nu mabok mah nya pemerintah mah jalan ka sorga maling aya di nyana ngabohong aya di nyana teu jujur aya di nyana mah nya nu kitu ka sorga protes urang lamun aya lurah di akhirat ka sorga protes komo presiden misalnya ka sorga hoi Gusti masa sih presiden kudu ka sorga ai kiai kudu ka neraka ke heula di mana ketuhananmu protes urang di beneran lain lalaga geus buku tah mah kafir munafik geus buku cek pemerintah so amat ii mah deuk so bae mah deuk so bae mah sebab sorga mah tempat jelema nu takwa tempat jelema nu bener sedengkeun nu pamarentah teu jujur masa ke sorga sih cenah kiai ge loba nu teu jujur atuh batur sia tah mah tuh batur sia kiai ge kan itu gah hiji kan usia talian usia lo ku partai Golkar ku PDI talian usia tah kiai kos kitu mah jembruskeun abak jeung sia-siana ya kumaha atuh protes kiai nu bener pasti protes misalnya aya bupati di kasorgakeun di mana ya letak kebenaranana di mana kecuali lamun tobat itu lain deui eta urusan cek malaikat ya punten kiai ieu mah bupati ge dikasorgakeun tante jujur ulah kamana ya nangis taubatan nasuha urusanana nyana jeung Gusti Allah oh ai kitu nama atuh nyangakeun sadaya-daya jauh urusan tobat manu nariwana ge lain kula atuh Gusti ku wajah Gusti bae ulah maksudna ulah ka dipasinikeun nya yang mau bupatina bener oh ya mangga jakara saku kula mah kurang bate ulah kitu tambah ke tobat tah tak aya kene pemerintah ge bisa ka sorga asal taubatan nasuha lah ki uci bisa anak indit sia ai teu daek-daekeun ngaji indit geus aing mah umur hirup can aing mah moal ngaji ka dinya sanajan ieu ge teu ditaritah ieu ku aing lain nyana bae ku abehan ge udah ditita eueuh ngan ku Allah didatang-datangkeun tah nu didatang-datangkeun aju daek eta ka sorga bobo bangun sedep teh amin aduh dari kapten mah wallahu alam tah nu badak hiji-hiji na jalan
manusia mah boro-boro pamarentah boro-boro jawara kiai ge wow gede jasa dosa ngan atuh emang tempat ka manusia mah ngan aya jalan tobat ka Gusti Allah Subhanahu sebenarnya jeung bupati gedean kiai dosana gedean kiai bupati onam nya teh nyawa ka agama misalna nyawana saya teh kiai atupan gudang ilmu nya nama gudang tapi teu diporosot-porosot teu di gudang disimpen Cipudoli pake niupuan jelema atuh pada eta kok satu gedean jana dosa mah ngan pabisa-bisa urang tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus ku tobat diterima pasti asal benar tobat ngalengis seorang bupati gubernur Gusti abdi teh manusia biasa ketika abdi jadi bupati jadi gubernur horenganan asa nu abdi bae nagara sehingga kumaha abdi bae utar atur teh dosa abdi teh hak-hak rakyat teh henteu di tasarruf-tasarrufkeun Gusti hampura Gusti moal deui abdi jadi bupati lantaran geus kolot Gusti goblok sia kudu ora keret endeup ieu mah keur carita tobat nu bener pasti diterima tuh jadi di tempatna sesuai jeung barangna kemudian dijaga tempatna maka lamun henteu di tempatna lain masalah lain kana bisohra lamun kayan barang nu dipalingna ternyata malingna di lapangan masjidin barangna di lapangan atawa di masjid usturita dawa mulyazin disyaratkeun kudu langgeng aya pengawas aya nu ngajaga penjagaanana kudu terus bener kontinu lamun motor nu biasana di garasi kemudian ditendon di lapangan kudu jaga mantak ayalah parkiran jaga lamun ditendon di masjid sisi masjid lain paranti motor sisi masjid mah masjid wudi'a lil salat jang salat jeung jang ibadah kemudian parkiranana ge lain jang paranti parkir masjid masbab tanahna wakaf jang ibadah ka Gusti Allah geus lamun motor ditendun di masjid kudu dijaga cek pamalingan kula maling ye motor di lapangan kudu kumaha henteu kudu dipotong leungeunna sebab lain di tempatna kumaha lamun di lapangan ngan aya nu ngajaga dipaling bae kudu dipotong tetep aya nu ngajagaan tetep aya nu ngajagaan kunyana dipaling tetep bae kudu dipotong di masjid aya nu ngajagaan tetep bae kudu dipotong aya jam di masjid kemudian aya penjaga dipaling nah eta teh tetep bae kudu dipotong bae lantaran aya nu ngajaga wa in kana bihisnin kafali hazul mutadun lamun kayan barangna di hiji gedung cukup penjagaan anu biasa bae penjagaan anu biasa nu sok ngajaga di gedung-gedung tersebut aya juru kunci jeung aya satpam pabrik misalnya aya penjaga sababaraha lapis penjagana terakhir adalah satpam eta lah kudu nu kos itu teh di bada aya barang material kudu aya satpaman gedung di pabrik barang gudang aya penjagana
disesuaikan jeung kitu barang-barang nusok di gudang batu bangsa pabrik termasuk material aya gudangna kayu-kayu aya gudangna gudang gede lamun anu barangna barang kitu farmasi sarua aya gudangna lamun geus datang ka kitu ka tempatna eta atuh aya sarua gedongna apotik eta teh kudu dijaga penjagaanana aya anu memang khususnya aya nu umum karena lokasi dari pasar maka aya anu diberatkeun urang pasar saha nu jang ngajagaan pasar mantap di kota mah aya penjaga-penjagaana kudu lamun henteu atuh pamalingan teh ambalaya di satu kuari mah dirinci wa istablun hirzudawabin entek beda-beda barang teh beda-beda tempatna beda-beda penjaga jeung beda-beda tempatna lamun sakumaha tadi barang kudu dijaga pasar gudang gedong apotik pokokna mah nu aya barang bobotoh mah bangsa mutiara mah jelas di samping aya brankas oge aya penjaga di samping eta deui kudu ngayakeun penjagaan khusus di pemerintah. Di pemerintah teh kudu ikut campur tangan dalam menangani kejahatan. Ngajagaannya ge sarua. Anu mentek lamun pamarentah kita ngajagaan atuh ieu boro-boro jang ngajagaan batu. Buku duit leungeunnya ge ieu arareueuh. Atuh kumaha ngajagaan baturna. Mantak sultan teh kudu nu adil bisa karasa keadilanana ku seluruh masyarakat neangan sultan kos kitu moal bisa neangan raja model kos kitu selama undang-undangna lain undang-undang Al-Qur'anul Karim selama undang-undangna demokrasi memang demokrasi mah ieu teh jang maling aslina mah jang maling asli nama lain jang ngajenengkeun negara ngan kulantaran di urang mah ieu demokrasina terpimpin rapi maka sepertina jujur jeung adil seperti jujur jeung adil padahal kebocoran tiba heula masyaallah nu bener teh ya malah dikudeta nu bener teh dibunuh di urang lamun deuk bener jasa kuari jadi presiden bener jasa dibunuh nih bener jasa Bung Karno sakedeung lantaran bener jeung jujur Pak Harto woi lantarannya nama atuh berjamaah alhamdulillah maling berjamaah kondisikan alhamdulillah mantak datang ka kuarina anu hayang maca hadiah ila hadrati Presiden Soeharto wallahu alam wallah ka Bung Karno mah jelema zarah ka Gus Dur jelema zarah tapi ka Pak Harto sakieu pembangunan hebat jarang nu hayang zarah wallahu alam tah rahasia Allah meureun aya kitu mah jorek kula mah teu bisa nyebutkeun jorek rahasia Allah ka Bung Karno harayang bae jelema diulah baheula teh jelema arur diulah zarah ka Bung Karno harayang bae kiai jatuh zarah bae di kumaha atuh hese tah mah kos kitu mah urusan rohani Gus Dur atuh harayang bae jelema deui tuh kabelah dieuna dibere teu hayang jelema dibarere duit jelema supaya hadiah selagi aya duitna doang kiriman minyak dikiriman naon deui pun segala macam-macam kan harita hadiah eta dikiriman mah poho tah eta kos kitu rahasia Allah tah mah kos kitu hese Stablul hirzudawabin kandang eta paranti ngajagaan hewan geus lamun kebo aya kandangna dipaling di kandangna wajib potong
sapi aya kandangna ketika dipaling di kandangna wajib dipotong leungeunna. Ja sapi mah kajeun kumaha ge moal aya be diasupkeun ka jero imah moal aya. Moal aya sapi diasupkeun ka jero imah moal. Kebo kajeun kumaha ge diasupkeun ka jero imah. Ieu kamar urang ieu kebo moal aya. Moal dia boga kandang khusus. Ge Bunawas. Cik Bunawas cek aya masyarakat toko bebeja ka Bunawas mama kula ieu dibere penyakit pusing rarupek bae di imah teh rupek sabaraha emang imahna sabaraha sabaraha lah ya be meureun omana 4 kali mama pasti rupek cek nanti aya 4 kali mah makan leutik kamar hiji papiliun rupek biasa di imah kumaha carana ieu mun hayang ulah rupek bawa bari kuari mah boga duit mah beuli embe bae bangsa 5 teundeun di jero cak deuneur jero ji atuh leuwih rupak ulah loba omong teundeun ge di jero nurut nyana meuli embe teundeun di jero ngising di dinya kiih di dinya kabari rupak kuari leuwih rupak bebeja deui kumaha ye dia mama jaya kuari geus meuli embe gua beki rupak bae meuli himar 5 mah aju teudeuh di jero cek cenah eta poara beuli dibeli di pas sedak di jero imah ngising dirinya kiih di dinya mun bisa mah segala bebek segala versi teudeuh di dinya geus menang meureunanan bangsa saminggu mah geus teu kuat jasa jana saminggu geus teu kuat bebe jadi ka Bunawas aduh mama kuari mah boro kabari mah bisa HS kuari mah teu bisa lantaran bebek ka jero kamar jadi di jero kamar kieu ngising di dinya segala versi kula geus kabari rupak kuari rupak gas hayang jembar kuari piceunan tah jual gerege embe jual himar jual bebek versi jual coba ge coba dijual kabeh bersiap kuari kumaha tah bisa kuari mah alhamdulillah ceknya na asana lalega hate tuh bener kan ceknya teh cek Bunawas ya tinggal nu boga imah ieu sinyana teh aing nu puyeng jembar cek Bunawas kamari mah pas sedak-sedak gitu teu bisa es bararau kuari teu alhamdulillah tajieun ka jembaran mah kitu secara zahir mah kosu salah padahal lamun ku urang dikaji secara maknana masya Allah horenganan rupak jeung jembar teh lain tergantung imah maksudna imahna mah eta-eta kene lain tergantung ku kumaha hate urang jembar teh urang kumaha hate senang kumaha hate aya jelema boga nangan sakadar sapeda doang bari sapeda geus reman-reman acan tapi jana teu boga pikiran naon nyana jeung pamajikanna bisa seuseurean masyaallah percis Romi dan Yuli haju ngaguling deui lantaran anjak aju turun eueuh reman ngaguling ka sawah bobolokot seuseurean keneh bae tapi jelema nu naik baby naik Lexus di jero mobil teh asena patis jasa tetep bae kesangan sebab lawan beban di jero hate lain tergantung mobil lain tergantung tanah dan lain sebagainya hate geus deket-deketkeun diri urang ka Allah teu kudu di gunung dekat-dekatkeun diri urang ka Allah teu kudu di mana di kota bisa di gunung di leuweung bisa bae kumaha hate urang jelema teh ulah jadi hahalang situasi jeung kondisi ulah jadi hahalang Allahna aya jeung Allahna di mana bae Allah mah aya atuh urang keur loba jelema eta Allahna keur sepi eta Allahna atuh geus kumaha ge ulah jadi hahalang coba ge ngomong mah bisa ngomong mah babari coba ngalaksanakeunana masya Allah tailah urang belajar ngabersihan naon halang-halang nu aya di jero hate sebab moal kebal hirup di dunia urang sedih jelema babarengan jeung nu dipake ka resepna almarhumah amanah haba urang resep erloji kurang dipake urang resep ka erloji bareng jeung urang
urang resep ka mobil dibeli ku urang sesuai jeung kahayang urang jaboga duit ditumpakan ku urang mobil. Urang resep ka awewe kawin urang boga duitna 2 3 salah resep diajak ku urang kabeh. Almar'u ma'aman ahaba. Keur carita dunia eta teh bareng jeung urang imah dinikmati ku urang. Urang paeh jam ngan datang ka kuburan, mobil ngan datang ka luhur kuburan, pemajikan nganter datang ka kuburan, komo imah mah teu ka kuburan, urang asup ka jero urang doang sup, cak jer erloji dadah, cak sepatu dadah, cak mobil motor dadah, urang asup ka jero baralik deui, masyaallah bayangkeun. Atuh maningan urang neangan nu bareng jeung urang ka kuburan. Ulah anu urang ka kuburan yana ninggalkeun urang ka kuburan bilu jeung urang. Eta atuh anu kudu diteangan mah babaturan urang. Tah, nu diteangan teh babaturan ketika urang asup ka kuburan milu jeung urang. Mana tah ieu ngaji diuk hareudang ieu milu ka kuburan. Anu asli tapi. Salat nu bener milu ka kuburan, puasa nu bener milu terus ka kuburan, zakat anu bener milu ka kuburan, horeng amal-amal bagus nu aya perintah ti Gusti Allah sesuai jeung aturanana eta horeng nu milu ka kuburan. Urang asup ka kuburan bakal milu salat. Salat urang bakal digambarkeun manusia anu kaasep. Milu ka jero jeung urang. Ngaji urang ilmu urang anu bararagus babantu urang jariah urang ka masjid ka pondok pesantren ka yatim piatu dan lain sebagainya asup ka jero kuburan zat urang boga duit 1 miliar 500 pake ngabangun masjid 500 deui mah pake meuli mobil eta nu 500 pake ngabangun masjid mah milu ka jero kuburan mobil balik ka iba masyaallah tapi eta dikitu-kitu ge keur ngaji doang bener jasa kiai bener jasa kiai masya Allah nyana ge hate nama bener datang bae ka imah mulai deui sakitu ngomong bae ge eta panitia para jamaah kaum muslimin urang keur ngabangun masjid di lembur masing-masing coba ya urang butuh dek ngeramik butuhna henteu loba ka 2000 meter deui parah mah segede naon masjid eta sih. Tuh, hayang lah, tuh bagus-bagus ieu mah. Hayang di granit, harga granit ge teu mahal ngan sakadar 1 juta sameter. Jadi lamun 2000 meter kali 1 juta sabar duit. Cepat, Kapten. Tuh bisa gitu nya nama. 1 meter 1 juta, kuari 2000 meter coba sabar duit. Nu bener sih tuh badak nyana dagang madagang teu sugih-sugih ngitung lambat ngitung lamun ngitung nu dipaling mah cepetnya eta urang kabuka hate set jaheuk tapi ke nutup deui ke kabuka deui ke nutup deui datanglah ka sakarat kaduh ngomong datang ka kuburan melau annalana karratan hayang teuing balik deh Gusti Allah lagu geus kandang eta tiap paranti nyimpen hewan berbagai jenis kandangna lamun di Bogor di Cipanas Cianjur datang ka Garut embe uguh kandangna di Tangerang mah emang merenanan dianggap punya naya taman safari jadi embe teh liar embe bebek soang liar jadi teu kudu ka taman safari mantap urang Tangerang mah lamun ka taman safari teh aneh ngeuleuh embe lembur aing ambalaya dihareupeun imah ge terus bae bebek kitu kene versi kitu kene orai ambalaya Tangerang mah orai ambalaya teu aneh nya mah masyaallah nu aneh mantap sakali bae ente tedai gede kata taman safari ditanya emang unu aneh mahal juga tuh unu aneh orang mahal tuh ya jadi ayat tempat-tempatna
niatin kandang mah lain paranti nyimpen muawadahan sanajan muawadahan paranti ngombong kebo sapi aya wadah paranti ngombong na ember lah dan lain sebagainya komo wawadahan paranti urang mah ditendena lain di kandang ayah khusus paranti wasiabin jeung lain paranti nenden pakaian sanajan pakaian paranti tani ulah di kandang tetep aja kudu ditenden lain di kandang di imah nu khusus parantina atau saung ulah di kandang kandang mah khusus paranti hewan geus lamun urang boga setelan paranti Maluku urang boga setelan paranti Ngagaru setelan paranti ka sawah ka huma nah ieu teu meunang ditenden di kandang lain parantina sebab kandang mah paranti hewan geus kudu aya saungna tuh jadi jelas mantap jelas geus dipiki mah dipiki sadajan ketetapan urangnya ketetapan urang kan salayak-layakna jelema nu mantak awewe beda ge napakahna lantaran beda ge maharna kulantaran nyana kumaha kelasna aya jelema kelasna teh ieu mah kelas mena eta teh kan teu wajar ku salakina lamun dibelikeun kontrakan atau emang kos itu dipikir mah beda deui jeung tasawuf lain deui pikir mah kan syariat zahir lamun aya jelema mena misalnya ya aya santri susah kawin jeung anak gubernur mantap santri pasti kan teu wajar nya teu wajar pasti berjalan ini raaitu kajen gitu teu wajar tuh masa santri ya susah kawin jeung anak gubernur tapi kan aya jodoh mah teh kitu nah kulantaran nyana teh geus janji setia sehidup semati pohara teh cinta lain lalagaan cek nyana di dunia eueuh nu pangkasep teh iwal ti kakak gomal teh budak nyana ngomong deui eueuh nu panggeulis teh iwal ti neng eta ku bogo teh jadi kos kitu kadang barang di deuleu kurang nyalungir nyamaranyun tapi eta ngomong geus kitu bae teh nah kuari nyana teh ieu teh ieu kelas ieu anak gubernur mah kelas menak kelas penengah boleh lalagaan nah ieu teu wajar lamun dipangmelikeun cicing di imahna ngontrak teu bisa kontrakan nu biasa ngarang jajan jeung batu teu wajar eta kos itu tah jadi kudu sapalkah jadi berarti kelayakan mas kawin aja teu meunang nya 10.000 kon kula mah cenah mas kawinan sabaraha duit bae haju sabaraha duit lah 10.000 ge cenah hutang masalah amo bedak sakumaha urang Subang di Subang mah 10.000 kontrak naon gitu ngaranna kredit tuh masalah Subang ge Subang mana meureun loba taruga sekali itu tah jadi salayak da kelayakan nah ieu ge istoblun hirzu dawabi la an yatin wasiabi wa arsatu darin wallahu a'lam.